Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana tepangkeun wasta abdi Muhammad di Jaramli, abdi ti kelas 11 MIPA 2, bade ngadugikeun biantara anu jejarna nyaeta kesehatan, sareng anu judulna nyaeta manfaat masker sareng hand sanitizer keur kaayaan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmat sareng nikmatna ka urang sadaya dugi katiasa kempel di acara ieu. Teu hilap sholawat sarta salam mugi dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, sareng urang salaku umatna di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu kasepuhan wargi sadaya anu kusimkuring dipih kahormat, ngadegna abdi di dieu bade ngadugikeun biantara anu judulna nyaeta naon sih manfaat masker sareng hand sanitizer teh. Masker jeung hand sanitizer mangrupikeun aturan nu tos diregepkeun ku pamarentah keur kaayaan COVID-19 ieu. Gunana masker nyaeta kanggo nutupan pangambung supados udara nu ti luar tiasa kafilter. Salajengna nyaeta hand sanitizer mangrupikeun cai, gel atawa busa anu biasa umumna digunakeun kanggo ngurangan infeksi dina dampaleungeun. Nah, salian ti eta, masker jeung hand sanitizer teh kudu dipake jeung dibawa lamun urang hoyong kaluar. Masker jeung hand sanitizer geus kaasup kabiasaan anu kudu ditaatkeun ku urang sadaya. Nah, dina minggu kamari pamarentah ngaluarkeun aturan wajib nganggo masker. Nah, lamun urang kanyahoan teu nganggo masker di hiji acara atawa di hiji tempat, urang beunang denda nyaeta 150.000 tina hal di luhur anu ku urang langgar. Nah, maka ti eta urang salaku masyarakat kudu taat kana aturan nu tos diregepkeun ku pamarentah. Jadi urang tong neangan masalah, tong neangan nu teu pikaresepeun batur. Nah, mung sakitu nu tiasa simkuring sampekeun. Atur nuhun kana waktosna, hapunten nu dihapunten, bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.